lamun urang ningali karakter sifat urang goreng apa henteu na kumaha urang ningali batur. Lamun urang ningali batur aya pikiran goreng keneh berarti eta teh kagorengan urang keneh. Lamun urang ningali batur si eta namanya sombong berarti eta teh urang nu sombong. Da batur mah ngan sebagai cerminan kaca naon nu aibna sifat urang. Si eta mah mani sombong berarti nu ngomong kita teh hayang dihormatan. Jalmi nu hayang dihormatan teh berarti jalmi sombong. Sabab kumaha contohna abdi jeung Mang Auh. Abi ningali ka Mang Auh teh sifatna teh anu aya anu tersep ku abi teh geuleuh, hewa, goreng, suudon, goreng sangka eta teh anu asli nama kagorengan abdi.